darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun, teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing, ka maha dahsyatan aing, ka maha sagala-galaan aing. Lantarannya lo mempermainkan kain kamari ngadoa kain kuari musyrik kain kamari minta kain kuari minta kajabatan kamari DPDP kain kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa. Ya Allah, qul bejakeun Muhammad wal qulu ala ayyab'asa alaikum adaban, aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara. Ya kan? Hiji azaban min fauqikum, siksa timbul ti luhur. Bentukna oke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banyak buah cakap siksa bae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rusak atau poe kerenan kilat si jeleger ditambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag tah saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek tah kulantaran terkap bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang kita jeung kumaha ge aya arah cak-cakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi engke ka jeung Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungna kiamat tebareres berak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kedua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiada mimiti lini kedua masih keneh iman keneh kain gempa wae rusak para rotong para risek jalomana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeuleu nama gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ditambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu dibanten sia ku aing
Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan. Ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh moal rasyat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ye lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih gile tak eureun atawa parpo padahal mah jangan bangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai yan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilasnya so eta di dalam negara kuari luar biasa lobana koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Quran kos kitu mantak ahli tafsir pas senyum bae teh aneh ja Gusti Allah geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik ieu organisasi aya udang iya aya udang di balik batu nah eta mah kos kitu nah nu mentek organisasi sok geura desek komo dan aya kepentingan negara bisa jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deui tumpas kot kitulah keayaan kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah
Iyalah siksa ti Gusti Allah ausiaan awyal bisakum syi'a teu karasa kurang toel kurang kiai eta heuh aing sarua ka Allah jangan ngaji kos kali itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong ayo bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masya Allah lamun sarua dek ngebangun bangsa jeung negara atuh dahon make jeung silih gelek silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon ayo susah kode geus jadi 3 ngakar geus masya Allah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap dek perang kuari abdi geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu dah geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh kuari teh kos karan itu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi polisi kuari nyalahkeun KPK KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif ieu negara urang ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun beresan urang mah teu kumaha jeung kieu bae nongtonnya anak ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta guys teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deleukeun Jeng, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geus nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos karan itu kuari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mantak kasienan teh kabeh baroga salah. Sedangkan RI 1 geus amanat awas sampai tembus awas nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah je emang kumaha gitu Masya Allah timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional secara internasional nah campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di negarana teu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu ku nya hasil bumina minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna lalu ngomong sia
guys wain ye iman negara ulah lo ngomong yang sebarang ya itu bisa pada meraitas ayat mana lo ngomong itu bisa ya tembak siapa ya wah saya sebar persen sih jipan lain gula dok merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres cicingnya nanti di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa kadi itu dibanding jeung du dinggati ku urang. Nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur ya kepercayaan bule ya kepercayaan rakyat ngadu timbul huru-hara internasional bakal naik kayak di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak emang kumaha gitu rakyat geus teu sudi jasa di bawah kikiran tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Rhoma Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika de kumaha gitu geus tinggalin tambah kali mah 135 juta lain 35 juta ku ari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake ke hayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang dahsyat ti ditu modar ti dieu bae kabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang tidak aya teu upaya soal berita aya ge selundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keasianan kumaha tah kos kitulah yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd perang kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira
ngarana teu kira-kira Rudal Hussein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, Rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika, Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cek Amerika keketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah Palestina sogai dar hanya 9 hari Israel kabur, tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ini bahaya, kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, disiksa ku Gusti Allah ku diluhurkeun geus dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dua deui, hiji perbedaan golongan, nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan modar-modar kan. Tak arti apa pun yang nyeneng internasional dibawa kurang caner guys rencana guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI da moal bisa. Sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu, perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu. Ieu urang Indonesia mah asana mah nya nama ongkos bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina aya orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu na ieu penyet ieu nah cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status orang mana begitu di dalam ya karib kurang putar anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap mau dibejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku mah Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara kaju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril oh steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah mantak ke mun perang deui urang diajakkan itu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut kesana ya meme perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu diperhitungkeun ku Amerika
sangat diperhitungkan. Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek dana tetap di perangan mah di perangan terakhir. Asana bangsa Haji Mamun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah. Leletikanana di urang antar kampung, leletikanana ti urang antar desa, leletikanana ti ku urang antar kiai. Kunaon eta? Lantaran boga kahayang. Kiai ieu ngayakeun ieu, kiai ieu ngayakeun ieu, teu harmonis, ribut kiai jeung kiai. Syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi, hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui, kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urangnya ketika PKB naik sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa, armada wah geus pohara ieu mah main ke bakalna. Nah ieu sing ada ieu bisa jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teh iman ka aing, mun sia teu taat ka aing, teu takwa ka aing, bere siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap, awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'saban ribut perang. Jadi berarti ke saya tiri tunan mantak cekang yang Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sayana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun salamat ma bakal sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara, tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh henteu lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PDI ribut. Nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Waya milih-milih bae ngan ulah datang kakak gusur-gusur engkeuy-engkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisa kumsya wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ya Allah ya Rabbi numantak Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah. Langsung nang tunggang yang Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu, beres ngala wudu fasala robah ngadoa ka Gusti Allah, ngadoana ya Allah ala yursila alaihim adzaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoakeun jeung Nabi seperti eta tah Gusti, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi
sehingga ribut ko ba'dhum basamat ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus teh ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara. Walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mait di berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waqta fahabata ilaihi Jibril alaihi salam, Allah ngutus malaikat Jibril turun bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an, anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah fa'ataka isdatain wa mana'aka isdatain, nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu. Naon anu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril, layatiyahum adzabun min fawqihim wa min wala min tahti arjulihim yastasiluhum, nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat. Siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahum azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha, lantaran nu dua eta mah patalina jeung keimanan ka pangeran jeung keimanan ka kitab pangeran, geus urusanana di pangeran tuh. Lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atau ngerobah status hukum Al-Qur'anul Karim, ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh moal dahasap jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah, walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa, eta moal diijabah teu diijabah tetep kama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yuhiqu ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh, lantaran geus aya dina Al-Qur'ana awyal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa. Masya Allah ya manu dua mah teu Kanjeng Nabi naros Jibril nah anu dua ieu kok teu diijabah, padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan. Wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya, lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantarannya percaya karena Al-Quranul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh timbullah juara satu dipakai itu kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiya ba'dahu, dari Nabi sabada Kangjeng Nabi, tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi.
bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah ieu mah bakalna peperangan moal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka genting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi taala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal mual eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang ka timbullah peperangan, baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kanjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah luar biasa, engke ge moal paharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakara umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah bakal. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh, cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua, wayang kulit katilu, wayang golek. Jadi nya ku Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul belon. Wayahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng, tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nya nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa sama. Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu, teangan coba anu make sempak doang, mantap jasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita.
Ya Karim ya Allah ya Rabbi. Nah ieu ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarkel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge ya salamatkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang Allahu akbar batur kampanye urang mah salat duha be Allahu akbar duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat-umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin megledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliung dan lain sebagainya atau tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embal ngeuy ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yang bisa kumsyan nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur meumeujeuna ayak ieu pas jasa kebenaran jasa kurang hirup pas di zaman model pas nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteung masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tah eta teh nang Gusti Allah tah dek mun tayang kasaha cek Gusti Allah aing teh keur lembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nah aing dihancurkeun ge deuk teu dijujurkeun dibakalarkeun nah aing unzur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku mana kaifa nusarriful ayati kumaha
aing gerak ngabulak-balik gajelaskeun dalil-dalil, baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia-manusia nu buang kalara. Deuleu maksudna naon? La'allahum yafqahun, supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robah na ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang ka jabatan, ulah mun tayang ka tahta, ulah mun tayang ka manusia, ulah mun tayang ka harta, mun tayanglah kanu ngagular-gilar ngabulak-balik ngarubah-robah ieu alam, ieu manusia, ieu negara, ieu bangsa. Saha tadi kan geus ditanya, saha anu bisa nyalametkeun? Qul Allahu yunajjikum, nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia ka satria, nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Beurang jeung peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta. Ieulah seorang waliullah, nyana nyamaran engke aya di nagara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Eta lah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya, komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di timur tengah datang ke urang ka dieu. Tinggal orang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, bangsa jeung negara orang ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan, urang dibere buka mata hati urang, mun silak neuleuh mata hati urang, sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener, babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener, sehingga urang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzdzaba wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul qisasu sababilan wajib apa qisas kalawan sabab. Kalau syahida maka lamun nyakseni ya wong loro bi kisosin kalawan kisos, fakutila maka den paten ya al mashhud alaih, fakutila den bunuh den paten ya al mashhud alaih. Sumaraja kali-kali nyabut dia wong roro, wa qala lan ngucap ya wong roro ta'ammadnal kizba, ama ingsun sadaya ing goroh lazimahuma al kisosu maka wajib ingkarane wong roro apa kisos. La ya'tarifal waliyu bi'ilmihi angin yantahu angin yantah ngaku sapa wali bi'ilmihi kalawan weruhne wali bikidbihima kalawan gorohe karone wong roro. Walau dayafa bimazmumin sobiyana majnunan lan lamun nyuguhan yasi wong bimasmumin kalawan racun sobianing bocah cilik kau majnudan atau wong kang edan famata maka mati ya sobi atau majnun wajabal kisosu maka wajib opo kisos
aw balighun aqilan atawa ing wong kang balik tur kang duwe akal walam ya'lam lan ale ora weruh ya balik ala ta'aming dalam tingkah mangan fadiyatun magai kudiat wa fi qaulin mah kisasun yani ku teteping dalam gaul suwiji utawi kisasun kisos wa fi qaulin la syai'a yani ku teteping dalam gaul kang oneh utawi lapar la syai'a ora suwiji-wiji ku mawjud saking kisos lan diat walau dasa zuman fi ta'ami syakhsin al-ghalibi ukluhu minhu lan lamun menjingakan ya si wong ing racun ing dalam papanganan wong sewiji kang galib opo ukluhu mangane syakhsin minhu saking ta'am fakalahu maka mangan ya syakhsin ing ta'am jahilan le bodoh fa'alal aqwali maka ingat pirang-pirang kaul fa'alal aqwali maka ingat pirang-pirang kaul sadajan orang raskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah dulur-dulur urang terus diparayun balik ke lemburna ka ditu nu urang ge bakal baralik deui mereka hiji gitu ngatiem binti Wasinem maut Jumat 23. Kemudian ieu mah alamatna Gunung Kidul Yogyakarta. Insyaallah. Kemudian almarhum Bapak Haji Suhaidi bin Haji Samsudin Sumur Bandung. Ustaz Komarudin bin Haji Arnita Rancak Kelapa Panongan meninggal pada hari Rabu. Masya Allah. Haji Muhammad Jumat 30 Desember 2011. Gitu ieu mah Talaga. Rahir ieu mah toko emas Tabrani. Mudah-mudahan orang doakeun para almarhum tadi, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, cangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, diberi kesenangan kubur ku Gusti Allah, dibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ima pertanyaan, bagaimana hukumnya bekerja atau memperkerjakan orang bekerja di pabrik yang memproduksi bulu mata palsu yang berbahan sintetis, memproduksi nu diproduksina kudu dideuleu kamangpaatanana aya apa eueuh jeung diparentahapan teu satungtung aya parentah jeung aya mangpaatna henteu masalah mun eueuh parentah jeung eueuh mangpaatna ulah seperti nyeun bulu mata tadi parentah ja sakitu kaya sanunita teu nyeun bulu mata
ulah tetema kos itu aya ge jang ririaan baranti panganten tamajang hayang ka alam supaya tambah gelis aya tambah bagus itu bagus mah ulah tema kos itu. Kemudian bagaimana hukumnya apabila ikut asuransi temeudang asuransi mah nya engke ka awak-awak diasuransikeun bakalna di akhir zaman mah kuari kakarak datang ka sendok doang diasuransikeun jeung piring kemah awak urang ulah urang nuluykeun pembahasan masalah nu kurang keur dicaritakeun mengenai tentang ngabunuh nu di akhir zaman mah ngabunuh teh jadi pemandangan biasa. Masalahna teu pirangan saukur menta di pengkolan ojek menta 1.000 2.000 teu dibere nyawa melayang. Aya deui anu masalahna perebut sarwiti kos deui bae cewek perebut datang ka silih bunuh tama lalaki goblok nu kos kitu mah tolol awewe aya nu aya ngelos aya neangan deui kitu bae teh lalaki hebat ngaran lalaki nu belon mah hiji anu perebut awewe datang ka silih bunuh ya Allah. Nomor kedua ya awewe geus teu kuateun ieu tangga jeung salakina yang ditolak teu daek nolak na ieu bakal di akhirat nu berat jasa. Berat jasa mah lantaran boro-boro manusia manuk ge di kurungan teu betaheun. Mun kadeuleuna hayang indit manuk maning hiberkeun. Komo jelema atuh ieu mah tah ieu mah aing mah nolak ka sia moal aing mah ngabayuan moal sabisa-bisa sia. Wah iya lalaki nu kos kitu Ki Haji eta lolobana kos insyaallah amun hayang salamet geura petak-petakeun hirupkeun bareres ulah aya patulapatan berlanjut engke di akhirat. Sidang di akhirat mamarukan kumaha boro-boro eta deui urusanna gede urusan tolak sangkilang urusan ceuhil be urang mentes ngariung kemudian aya nu nyelap nyokot di pagar batur eta ge bakal disidang sagede ceuhil kudu ka neraka. Masyaallah mantak sing hararade hak-hak adami. Urusan perbisnisan mah geus biasa silih bunuh terutama di politik mimiti dibunuh karakter dibunuh karir dibunuh jelemana di Indonesia korban pembunuhan politik ribuan moal eureun-eureun datang ka Irahage lantaran makin gede makin hayang jadi penguasa makin ganas terus we teu memberi sahabae pokona sikat habis di dunia mah beres bunuh anggeus secara kasat mata boh nu motifna paogah nu motifna cewek nu motif ekonomi motif perebut warisan nu motif politik di dunia mah tuh kadeuleuna geussan bae ke dirapihanana dihareupeun neraka jahanam diberesan deui di ditu di Mahkamah Agung lain mahfud engke nu jadi langsung ke di konstitusi Gusti Allah
bener kadele benerna, salah kadele salahna, bakal ditembongkeun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagus katembong bagusna, goreng katembong bagoreng. Kuarima tu aya nu sosorban bae, saudeng-udeng bae bagus kadeleuna orenganan atuh nu teu kanyahoan ku urang mah bobogohan teh mawa urang Lampung teh. Aya ustad nu bobogohan kan nih ditanya, iya tuh cuma ya mau urusan pribadi cek nanti urusan perusahaan sorangan atau kudu usil lah taman usil mah teu laku cek aja kos gitu pan urusan anak. Masya Allah di akhir zaman mah bobogohan teh babari melalui HP, melalui ya geus boro-boro nu ngarorakeun aki-aki umur 70 tahun masih di HP-na aya I love you-an. Gusti Allah. Geus bau kuburan. Lain siap-siap boe. Masih kene ngudag-ngudag urang Subang bae. Masyaallah. Tah ieu. Ya, ku babarina informasi, babarina gitu ayeuna mah aya informasi. Teh horenganan pohara jasa pembunuhan teh. Lantaran dina Al-Qur'an walil qisasi hayatu ya ulil albab. Lamun dijalankan hukum kisos di sebuah negara bakal timbul hayatun kahirupan anu tentrem, kahirupan anu jujur adil mahmur loh jinawi. Kulantaran tadi pelakukeun di negara ngabunuh paling tangkap asup penjara. Mau non maling tangkap paling asup penjara. Eueuh kisos, eueuh had akibatna jelema ketagihan deui. Jaing kamari ngabunuh teu nanaon, jaing kamari maling teu nanaon. Nah, maka teu aya hayatun, teu aya kahirupan anu tenteu. Nu dipake adalah lain hukum nu boga dunia, yakni Al-Quran, tapi hukum buatan manusia, manusia nage kafir make ham bari ham nage dilakukan secara keseluruhan, masih klasifikasi nu leutik na ham nu gede mante penjahat di kelas papan atas geus lain hiji dua. Mun dipresentasikan ku urang pemalingan teh di kelas luhur mah pohara jasa, tapi eueuh nu kumaha aja dihandap mah maling kotok doang. Masya Allah bibir bengo bibir suka penjara. Walu di luhur penjual narkoba pohara jasa, dihandap mah pemake ala kadar bae. Henteu aya salah mangan ieu we hukum teh kumaha. Gitulah di Indonesia diperjualbelikan hukum jeung dilakukan jeung jelema-jelema anu teu berdaya. Lain di Indonesia bae nu make hama karar itu bae. Amerika nyerang Irak apa teu kena ham? Luar biasa. Amerika nyerang Taliban apakah teu kena ham? Kena. Tapi geninganan atuh nyana anu berkuasa, nyana anu keur ngalempangkeun hukum ham. Ka urang mah pohara luar biasa, tapi nyana mah teu bisa diganggu gugat. Apa endek terus make hukum kos kitu? Dipertanyakeun ka urang, betah urang make hukum kos kitu di sebuah negara? Betah los, teu betah endek apa henteu urang berupaya nuturkeun perintah Allah. Ketika orang endek mampu apa henteu, perhitungkeun kiai mah kabeh teh memperhitungkeun da hukum teh lain hukum Allah, tapi teu daya teu upaya.
Gusti nu maha uninga ngan saukur unjukan ka Gusti bae boro-boro dek ngarobah secara nasional sahabaturna urang boro-boro jeung politikus di partai sangkilang jeung para kiai deui ge nu kabere mah ku sekupi teu bisaeun mending sekupi bae cenah sia ulah ngomong-ngomong hukum geus jeung sahabaturna anu mentek ge atuh pingplan bae terus sebab lain make hukum nu boga hukum Gusti Allah ye Al-Qur'an pake tentrem geura hirup ketika ninggalkeun Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul khasirun faulaika humul fasikun ngahukuman lain make Al-Qur'an tunggu tanggal mainna. Ialah bukti nyata di dunia khususnya di Indonesia koski ai baheula kunaon teu diterapkeun hukum atuh di Indonesia pas merdeka teu saralah karuhun urang di urang teh make demokrasi ngan endek dilempangkeun piagam Jakarta nu salah nu ngalempangkeunana kunaon teu ditimbulkeun mun eta ditimbulkeun insyaallah berarti karuhun urang nu baheula mah cukup luar biasa geus pohara memperhitungkeun umat di Indonesia nu mayoritas Islam tapi pelaksanaanana nu henteu jadi karuhun urang mah pohara memerdekakeun yeun undang-undang jeung hukum ngan nu kadieuna tinggal siap-siap bae nu ngarasa jadi pemerintah teu kungsi tobat deui paeh eta mah bakal moal sabaraha paling digarang doang di neraka jahanam tempat insyaallah. Alhamdulillahirabbil nu nyebut alhamdulillah lain pemerintah pasti nu ngarasa pemerintah pastinya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tah kitu ieu mah supaya nyaho bae loba pemerintah di dieu teh anu ngararaji supaya nyaho bae supaya ngerenyed hatena ulah pati buringas teuing cara macan ulah pati sangar teuing cara singa minimal jang merenung horeng lain hukum Islam nu dilempangkeun ku aing tapi aing dahar di dinya aing nyatu di dinya tah eta tah mantak gari perhitungkeun atuh ulah pati ganas teuing kitulah ala kadar renungan di negara nu lain make hukum Islam atuh kieu kaayana atuh urang tuturkeun anu kira-kira teu pati nentang keagamaan mah ieu mah rakyat mah atuh geus teu salah bae rakyat jan nu salah mah nyararana nu dasina ngangsar kahandap teh nu katincek-tincek rakyat mah teu nyaho emang eta naon dasi oh dasi parantina korupsi oh paranti korupsi dasi teh teu nyaraoeun rakyat sekedar bahwa urang teh hirup bakal paeh bakal kapanggih jeung nu nyieun urang bakal dihisab diproses urang kumaha lalakon hirup urang di dunia renungkeun ku urang kahareup lain sakadar hirup di dunia doang meuli mobil meuli imah paeh geus lain eta oh ieu urusan pembunuhan mantek aing moal ngaji deui cenah kecak camat atuh sabodoh sia ngajakan teu aing ka sia tadi itu sia ngajina jeung Kiai Golkar ulah di dieu ngajina los aduh cenah cekna kumaha teu kumaha geus kitu bae pokona mah urang Pemda ngaji aing moal ngaji los mabur sia ka ditu aing mah ngajina endek jeung nu laleutik bae tah tukang macul bae tukang toge tukang oncok tukang tarasi tapi tukang tarasina anu tonan nu ngirim di Cirebon ke Jakarta 5 kontainer gitu tah dagang tarasi ge mantep tuh mau ke situ ieu urang nu
mantak ngaji teh supaya orang bisa ngaji diri lantaran orang salat ngaharep ka Allah wawarehan orang make hukum teh hukum salat dipake hukum Allah barican bener ge puasa orang make hukum Allah zakat ala kadar wawarehan make hukum Allah tu kene haji tapi nu nyalagunakeun hukum Allah nu pohara luar biasa di lain sisi lain kasus nu dipake lain hukum Allah ieu nu teu kapake teh ku ari hukum kisos hukum had eueuh di negara urang nu make hukumnya padahal nas Al-Qur'an sakadar supaya nyaho bae ieu majang koleksi di Quran teh horeng kos kitu kadanan urang ku ngarang ngalaksanakeun mantak cek mahasiswa teu meunang dipake teh mah kitab kos kitu mah tinggalin zaman mahasiswana nu ngomong kitu di hareupeun aing disoekeun sia ku aing diwir sia awas ya ku aing mah membela Al-Qur'an wani gelut ge asa nu leuting sia ngrembung ya Allah ya Rabbi ya orang ngadenge zaman ya zaman dedengean dati mimiti dedengean nu teu ngeunah datang ka nu ngeunah aya dedeleuan ti dedeleuan nu indah datang ka nu dedeleuan mengerikeun aya rasa ti mimiti nu ngeunah jasa datang ka nu pait jasa pakaian ti nu mahal jasa datang ka nu murah jasa aya kuari naon be mobil tinu mahal jasa miliaran datang ka anu teu kudu make DP acan aya motor ti mimiti motor BMW Norton puluhan juta datang ka Scoopy aya Masya Allah ieu zaman pohara jasa urang mun ka kota nilu pemandangan teh tak tinggal urang menyikapina bae datang ke mana kesadaran orang datang ke mana ketersepan orang terhadap dunia datang ke mana kesadaran orang iya kembali ke orang masing-masing jadi karesep orang bakal ditembongkeun engke di akhirat resepna ka dunia resepna ka mobil resep ka sawah resep ka cewek resep wah geus sok wae engke ditembongkeun sabara persen resepna ka Allah sabara persen resepna ka dunia Masya Allah kuari ngaji ge geus teu ngajakan resep ka Allah ja kiaina ge ngajina neangan dunia ngaji bae geus teu ngajak resep ka Allah sebab kiaina ge ngajina teh ieu teh hayang meresan dapur atun deuk kumaha balalenerna kiai na bae ngaji teu ngajak ka Allah sebab can wauheun jeung Allah na atuh kaum masyarakat mantak ngaji bari dagang teh we kala kada dagang solawat di fotokopi dagang fotonya kosu kasep bae dagang macam-macam kalender ngaji bae sih ajakan ka Allah ulah jeung make nu kos kitu kos karari mantak ka dieu nu nitip loba jasa ti Sukabumi ti Cianjur Habib teu bisa wow sanajan Habib marah nya nake marah deui ini mah aing sia mabur sia ka ditu mun lain dieu mah aing moal marah imah aing ja sieun nya na digitukeun sakitu gede beredar sia ku aing kuda neta ulai mah ngaji bae nu nitip sholawat fotokopi nu nitip kalender di pesantren anu di daerah urang ge loba jasa nu nitip minyak lain kitu neuleuh jelema teh deuk dimangpaatkeun ngaji we hiji titik aja teu kudu merena naon jaka kula mah geus pokona dieu datang dieu balik geus nu entak lobana mah di hadap bentakal Ambon nu teu keur hujan manteu bebeja teh kieu cenah kula unggal minggu bae ngaji ka kieu cek urang aing can ngeuleuh sia aja
alhamdulillah cenah geus jalan 4 tahun cenah Kiai. Tapi kapan ngijeng Kiai maka karakuar tuh kan. Nanti ditampilin dong ya Kiai cenah. Tapi sugan gua atuh henteu geus alhamdulillahirabbil alamin. Masalah deuk kumaha. Sugan ngaji ka dieu teu mau duit ditanyakeun atuh henteu. Nu mau duit jeung nu teu mau duit sakitu bae. Teu marere duit ulah geus. Geus teu kudu ngaji supaya nyaho ka hukum, supaya bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Kuari mengaji baik yang sararese atau komo di luar ngaji perkumpulan yasinan kadituna arisan haridang yang mengadengin ageza. Masya Allah perkumpulan organisasi kadituna ceng-celengan nis pokoknya mah dijin batu loncatan doang eta nu ngamimitian teh baheula Kiai Golkar. Ieu bener ieu mah kudu lain naon ayana halal bil halal Golkar teh Soeharto eta teh deuk mempersatukan umat eueuh deui acara halal bil halal eta teh meunang Kiai Golkar masukan ka Soeharto baheula eta Golkar teh Masya Allah kan nu bara heula lain nu kuari lain mun baheula bae gos kitu atuh komo ngaya ngabunuh ayat 3 imam mubasyarah langsung dilaksanakeun ku sorangan isor bersamaan wa imam syartun maka syarat sartina syarat mamala yusirul hilak yusirutil hilak wala yuhasiluhu bal yusulut talak indahu bigayri ari langsung mantengan nyanyin logat supaya di mana musuh datang kadinya nu pake kakeul ku manehanana nah di mana kadinya ngagejebur jadi paehna lain ku leungeunnya na ku ngagejebur mun teu ngagejebur makan kitu atawa nyeun kala besar mah kos anjing bae lamun maehan anjing dakan make kala besar iki nyeun model di Indian bagian dari pedalaman untuk ngebunuh jelema di pintu gerbang yang tanpa laporan asup di pintu gerbang kayak kalau misal jadi ongkos pintu gerbang asup ya tingkat kerangka meter 200 meter itu di kampung-kampung dan di Indian gua sebagai kala besar jadi dek sahabat asup kadinya ke pintu gerbang itu rekomendasi kayak truk tuh kala besar ayat ilu di ditu kala besar lagi ayat nu asup sakerang kadang klek ukurungan ayat nu asup kala besar jebur bisa upaya nyana selamat ayat nu langsung asup ke kala besar langsung ileungan gitu kos anjing etalah kala besar ngaranna nah ya ge ngabunuh jelema teu langsung tapi semacam nyeun kala besar atau semacam nyeun parit tah eta teh ngaranna ngabunuh bisartin tah ieu mah kan lamun nyana kadinya paeh lamun teu kadinya kan henteu jadi henteu langsung nu ngabunuhna eta mengke bayarna bayar diat nomor katilu
ngabunuh teh bisa babin na ieu nu kurang rek dibahas artina make sabab teh mayusiru fil hilak wa la yuhasiluhu make sabab aya jelema boga masalah kemudian masalah tersebut encan kanyahoan encan jelas dipanggil ku nagara diasupkeun ka meja hijau di sidang perlu saksi maka neangan dua saksi untuk memperkuat pemutusan hukum yang monis orang tersebut cokotlah saksi tak ieu kuari dijelaskan ku saksi tentang kelakuannya nah soal pembunuhan lah soal malingna lah soal menganiaya lah tergantung kumaha saksi cek saksina ternyata memang nyana pembunuhna maka nyana dibunuh teh lantaran ku sebab aya saksi nah ieu nu dicaritakeun ngabunuh aya sebab ngabunuh ku sebab hararese nya ngaji ge hararese teh tah ngabagi-bagi kos-kos kararituna urang mah ngabunuh bae engke kenana hukum kumaha jadi jelas di Islam teh geus jelas luar biasa eueuh hukum hiji-hiji acan nu tinggalin sempurna nu mantap Kangjeng Nabi ketika itu didatangan ku malakal maut Kangjeng Nabi mah nanyana sakieu doang apa geus selesai kaula ieu ngembangkeun dakwah nyaritakeun hukum geus nu tinggalin teu aya teu aya nu tinggalin mandek naon deui atuh mending kapanggih jeung Gusti Allah geus selesai mah geus afiqil a'la nu ditanyakeun selesai apa encan urang lamun ditanya ya ku malakal maut ieu saya malakal maut geus selesai encan kontrakan kontrakan ieu aduh Gusti cek malakal maut sia jadi genjreng saya ku aing aduh ruko encan selesai masih 2 tahap kene ruko kreditan can anggeus urang mah urusan can anggeus teh kos karar itu bae Kangjeng Nabi mah geus selesai encan dakwah abdi geus selesai encan risalah abdi geus selesai encan nyampaikeun hukum-hukum aya eueuh nu tinggalin teh aya Muhammad geus kabeh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din al yauma akmaltu lakum beres hatuh Kangjeng Nabi geus beres mah naon deui ayo guys balik mulih dicanda kuno gaduhna tinggal orang tuh gitu bentek wae kalau geus selesai mah teu deuk naraon deui tanya coba ge kanu kolot umur 70 atau 8 tahun Pak Haji geus selesai urusan encan kira selesai naik selesai lah Masya Allah umur sabaraha aja enak geus 75 cak cenah ieu boga kontrakan sabar nu itu 50 nu itu 50 keur nyieun deui Masya Allah ieu Ki Haji pohara amatna sawah sabaraha aya nu belah ditu mah sabau nu ditu sabau nu ditu bararau selesai Masya Allah iraha selesai henteu kieu umur sabaraha ye 60 duh umur galib 63 geus dipasing-pasingkeun we na ka dieu sawah tak urusannya taya yang sia atau urusan baheula ke abah mawat kakarak bagingan urusan abah geus mung patulapat tadi jeung dunia itu warung-warung yang toko urusannya perusahaan abah da ka mana abah mah yang ibadah we ngaji BP minggu di handapkeun tanggal Ambon abah mah kitu bae oh rapi abah ye tah eta kakara kolot ngaranna mawa tasbih we ngaji nage aya 50 mah Mama amat bari jualan beres deui bae tah kolot teh kos kitu nikmat eta karasana ngeunah jeung pamajikan lah ini geus ulah sok loba sodek aja urang geus karolot urang hari ibadah bae isuk-isuk salat duha terus dah salat duha maca Quran beres baca Quran nonton TV aya keneh bae nu nyelapna tah
Ayo isuk-isuk surat duha, aja maca Quran, aja nonton TV, lohor henteu. Gusti Allah. Nekira aya disadarkeun diri urang. Batur manggeus ronjat naik, makin bagus, ronjat naik, makin bagus. Ku Allah dipilih jadi pangkat solihit, naik deui ronjat deui jadi wali, naik deui ronjat deui wali, berbagai wali. Timimiti wali abdal, naik deui nukoba nujaba uropa, terus datang ka kutub. Batur mah neangan pangkat di Gusti Allah, datang ka ninggalkeun dunia. Pepegatan jero hate jeung dunia, pepegatan di jero hate jeung makhluk hanya untuk meraih derajat indallah. Batur bakos gitu, urang masih nyieun kontrakan keneh bae. Umur geus 70 tahun, diambeun geus bau kuburan. Dikira komo lamun aya aki-aki ngabonceng urang Lampung, aing mah hayang nyiduh bae greget jasa. Teu budak goblok jasa. Kunaon emang ai henteu nu ngora. Jadi eleset tungtung nama lain gitu, tak eta teu mawas diri ngaranna. Masya Allah, nu salengkaheun deui wayahna. Tai urang lamun urang teu ngaji ca nu nyadarkeun, aju ngaji ge lamun teu dibere taufik mangan datang doang di luar ngopi. Uleuwih wau jeung tukang kopi batan jeung kiaina, oh masalah sih. Teh orang ngaji, oh merenung ngaji setik kalam Allah teh urayana nasub. Oh bener. Tanya ku urang ngaji, kunaon heuhan? Puyeng aing ngaji tadi. Ya kari. Teh sabab ye. Jadi ngabunuh teh ku sabab disaksian. Tah ieu nu deuk dicaritakeun teh dibunuh bae lantaran diperkuat ku dua saksi. Tah ieu ngaranna ngabunuh ku sabab. Jadi aya ngabunuh langsung, aya ngabunuh teh aya nama dikakalakeun, aya ngabunuh ku sebab. Tah ieu insyaallah. Wajibul qisasu bisababi wajib, balas pati bisababi kusabab. Falau syahida biqisasin fakutila sumaraja wa qala tamadna lazimahumal qisasu. Izaid boga kasusna anu kadenge kurang pembunuhan. Jelema ngagulimpang di sisi jalan, kadeuleu kanyahoan dipanggil intel, teliti ku intel. Begitu diteliti motif pembunuhanana kumaha jeung sahana, bawalah pisum. Setelah dipisum kembalikan boga data. Dak. Nah, komo kuari mah zaman canggih jasa. Artina canggih teh lamun kuari pembunuh, lamun kuari pamalingan teu beunang. Bodoh jasa polisi. Polisi teh bodoh jasa. Lamun aya pamalingan teu beunang ku polisi, ulah dijadikeun polisi. Ulah jadikeun pamalingan bae. Emang gue mah atuh kuari mah canggih jasa HP teh bisa menyelidik, bisa meneliti, bisa mendeteksi. Lamun orang jadi polisi aya bae nomor HP, aya bae nomor rumah, bahkan kuari mah di Amerika mah sekedar nomor rumah bakal kanyahoan. Nomor HP komo nomor HP mah, nomor telepon bisa kapanggih. Jelema di mana ayana ku nomor HP doang bisa kapanggih. Ih canggihna informasi kuari, canggihna teknologi. Maling bisa kapanggih teh komo tama urang boga musuh mawa HP urang nyaho nomor HP na geus moal aya eta mah. Urang boga kabogo boga HP na dibawa enteng tama kos kitu mah kecil lagi nihil tama.
urang boga kabogo hayang nyaho di mana na leutik tama kuarima zaman kuarima lah tama gampang jasa tama lantaran aya kodena urang boga pamajikan ya keur indit keluar aya nomor HP-na di orang teng dihubungi ke orang net di dituna henteu hurung asal aya kode urang we oh berarti nyambung tenden kurang di dieu keur jeung saha nyana keur di mana nyana keur nanaonan nyana kanyawan ku ternyata barang itu mah napasna gede amat saya budak ieu wah teu beres ya teu beres kanyawan eta oh ternyata di Paramount waduh di hotel Jakarta kanyawan kuari aya pamalingan kapangi kurang nomor HP-na teu kudu bebeja ka HP-nya na asal urang boga kode antara nyambung jeung henteu na geus aya teng mali bejaan ku aing teh mah bandit intelijen negara teh mah kos kitu mah dunia teh mah tep kanyahoan keur di mana da kanyahoan di Gunung Santri jeung tukang sao kanyahoan bakal kanyahoan di Gunung Karang keur mandi di Sumur 7 bakal kanyahoan dilindungi ku kiai bakal kanyahoan bawanya na keur berdampingan jeung jenderal bakal kanyahoan ih canggih HP teh atuh di dinya mah boga HP teh kan jahe mah lulusi kontreng mah kanyahoan masyaallah dak lamun aya pamalingan di Indonesia kelas kakap di luhur teu kapanggih polisi natah anu bodoh apakah itu nadu tolol datang ka teu barareunang kos kitu mah geus teh naon ge anu teu kanyang bahkan kuari mah lain nomor HP di Amerika mah eta kakarak di Indonesia geus dunia teh mah nomor HP geus beunang baik nomor telepon nomor rumah kuari mah masyaallah nomor rumah di Amerika mah baju nu pernah dipake berarti kan pernah kana kulitna tah nempel karena kulitna aya geus bae sukeun ka dinya ka HP ka alat tek kanyahoan bakal teliti tapi di Indonesia loba pamalingan henteu barareunang wallahu a'lam bissawab urang menyaritakeun alat canggih jasa tapi makin canggih alat makin rentul pemalingan kejahatan dan lain sebagainya perang teh lain lalagaan kuari mah melalui HP sing jelegur HP bisa jadi remote bom HP bisa jadi remote nuklir iyalah HP Masya Allah HP nu mana cenah kiai nu kula bisa henteu Asia atuh aing gitu goblok aja ieu HP lagi cerita baik gitu tuh lah HP iya mencetnya gitu bisa tapi lah meneliti jelema bisa nyawan gua podoli di mana di kain cah nyawan aduh Masya Allah canggih ulah lalawara ku alat makin canggih tetapi dibalik kecanggihan aya nu leuwih canggih deui mana Amerika nyen kapal untuk mendeteksi Iran tanpa awak kapal nu seharusnya eta kanjang meneliti eta mangan saukur kitu mendeteksi begitu datang ke negeri Iran nu semestina balik deui ku Iran ditambah make remote pencet turun Amerika gitu sekira-kira aya awak kapalan modar kan ada dirinya nis beki cara ranggih bae ieu kieu hiji deui kuari nu boga Iran nu bakal didatangkeun ke Amerika ditangtangan ku Amerika dicoba moal cek Iran engke bae waktu derna mantep cek Amerika jadi tak ulah sih aing jadi tak ulah pokoknya geus boga pernah terjadi sekali kan pernah dicoba minta izin lautan dunia untuk mencoba nuklir kami nu dihitung datang jasa ke Amerika eta teh geus pernah dicoba sekali kuari minta deh Amerika
besi lalagaan coba deh coba ayo embung jaknya engke bae ayo bae orang perang bae jaknya tuh itu cara rangi gitu tapi lompat ke Indonesia Amerika sieun Amerika teh kunaon itu lantaran di Iran mah di Irak bom teh tilok dibawa barang di Indonesia wow bom dibawa diteliti kunyan horeng tukang kerupuk pajar nuklir kunyan barang ditanya orang Tasikmalaya ya Allah Allah karim tak mungkin yang ngalawan Indonesia mungkin bom bawa dibawa kurang Tasik gitu bom no gede nu mawana leutik make sepeda deui Allah nah ieu Ki Zaid teh kapan ayeuna terbunuh ya Ki Zaid teh Ki Zaid terdakwa gitu aya mait paeh terdakwa Ki Zaid bawa ieu teh kan teu bisa diadili kumaha ge lamun eueuh saksi nya ditingali ditinjau diteliti ku intel nah mengarah ayalah nu nyaksian Zaid nu nyaksian Soleh Masluh anggil sidang 1 kali sidang 2 kali sidang 3 kali sudah mengarah ye 4 kali 5 kali berarti diponis bahwa Zaid lah pelaku pembunuhan mayat tersebut numantak diponis bahwa pelakunya adalah Zaid diperkuat ku sabab yakni 2 saksi Soleh dan Masluh dengan saksi Soleh Masluh maka Zaid yang tadinya terdakwa kuari benar-benar pelaku maka harus dibunuh kembali ya hukum Islam ngaranna bunuh barang geus dibunuh teh cak Ki Soleh Masluh teh ai heuy aing mah sugan teh moal dibunuh di penjara doang aduh eta teh anu sabenerna mah aing mah henteu teu nyaksian bahwa Zaid adalah pelaku pembunuhan bahwa Zaid adalah yang melakukan henteu datang deui Soleh Masluh Pak Soleh Pak Hakim mohon maaf apa yang saya perkuat kemarin tentang pembunuhan yang namanya Khalid yang dilakukan oleh Zaid yang diperkuat oleh saya mohon maaf bahwa saya betul-betul tidak tahu dengan pelakuan Ki Zaid tersebut mohon maaf saya menarik kembali dari persaksian saya tanya nanu tadi nanyaksian kuari nyabut kembali eta kumaha tanya nata nah iya pala syahida lamun Soleh Masluh nyaksian bikisosin kana kisos tu dilakukan ka Ki Zaid sebab manehanana atuh pakutila Zaid dibunuh lantaran dianggap pelaku pembunuhan Khalid tadi yang diperkuat oleh Soleh Masluh sumaroja'a kemudian eta Soleh Masluh nyabut kembali wakola cek Soleh Masluh Pak Hakim mohon maaf ta'amadnal kizba saya ini benar-benar membohong saya tidak tahu embung kaciut ka bawa daging kaciwit ka bawa daging abdi mah di akhirat henteu abdi mah nah ieu nuduaan lazimahumal qisas wajib dibunuh Soleh Masluh lantaran manehanana nu memperkuat karena pelaku kelakuan Ki Zaid membunuh terhadap Khalid adalah Zaid Hakim mah teu kumaha sebab Hakim mah adalah melaksanakan hukum sesuai dengan laporan fahkum bizohir zohirna laporan kieu tanggapi diperkuat ku saksi tanggapi diperhitungkan hakim ternyata benar setelah disumpah dan lain sebagainya putus hukum tetapi di lain waktu ia 2 saksi teh nyabut kembali diperhitungkan diproses kembali ternyata benar kebohongan anak tuh bunuh deui berarti iya teh ya nu ngabunuh Ki Zaid sebab nyana lah seolah-olah Zaid eta adalah dibunuh kuduaan Soleh jeung Masluh bunuh kembali. Masya Allah tuh
iyalah pembunuhan. Untuk jadi hakim teh sing hade, jadi hakim teh sing hade, jadi jaksa sing hade, jadi pengacara sing hade, ngan kuari mah geus jadi serangkai pengacara, hakim, jaksa dan polisi. Jadi geus itu satu rangkai tama, satu paket abang geus kos itu bisa gitu. Jadi sih dong acara jaksa dong hakim geus kitu bae tama. Henteu bisa, henteu kitu geus dikondisikeun seperti eta. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tah gitulah keayaan hukum Islam. Salah nyana ngahukuman. Salah nyana nyaksian atuh geus bunah. Illa ayat taribal waliyu bi ilmihi bi kizbihima, kecuali nyaho ngaku seorang wali bilmihi kalawan nyahona wali bi kizbihima bohongna kana bohongna dua saksi tadiana soleh jeung masluh. Begitu Zaid disidangkan sebagai terdakwa supaya benar-benar jadi pelaku, diperkuatlah ku dua saksi, datangkan dua saksi soleh masluh. Begitu disidang ternyata mengarah karena kebenaran bahwa Zaid adalah sebagai pelaku pembunuhan. Nah itu geus tinggal diponis doang nyahoeun walina, wali Zaid teh bapana atawa uwana atawa mamangna atawa dulur-dulurna nyaho bahwa eta mah sebenarnya bohong, tapi nyana teu menangkal. Dari kebohongan saksi tersebut diantepkeun bae nyaho eta saksi bohong, tapi diantepkeun eta mah henteu lantaran atuh nyaho bohongna cinganan. Ieu mah mun teu nyaho bohongna tatadina, ieu mah teu nyaho bohongna. Nah ieu mah mun nyaho mah kitu bohongna bahwa eta dua saksi teh bohong, atuh bohong teh eta mah sarua jeung non kebersamaan atuh. Nyaho bohong diperkuat bae. Seharusnya bohong atuh ulah disangkal terus sampai di mana? Kugu nyaho saksi bohong diantep atuh berarti eta mah sarua jeung persekongkolan. Walau doyafa bimasmumin lamun aya jelema nyuguhan kemudian ditendenan racun. Ya tergantung nu disuguhanana saha, apakah budak leutik, apakah nu edan atawa jelema balik. Ta ieu kumaha mun aya jelema disuguhan di jerona aya racunan, kumaha ieu? Wallahu a'lam.